Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Sumping, selamat pagi anak-anak. Kita belajar bahasa Sunda. Kali ini kita akan ngaregepkeun dongeng atau menyimak dongeng. Sebelumnya kita membaca doa. Baik anak-anak, siap? Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan tingkatkanlah kecerdasanku. Amin. Anak-anak, dongengnya berjudul Sireum jeung Japati. Artinya semut dan burung merpati. Dengarkan ya. Aya sireum rek nginum di sisi walungan, keur ngarayap ka handap, manehna ti soledat, pluk ragrag kana cai. Ada seekor semut yang ingin minum di pinggir sungai, sedang merayap ke bawah. Dia terpeleset, pluk, jatuh ke dalam air. Hadena caina rada ngeyembe palebah dinya mah, tapi kekeh bae ari ngojay ka sisi mah manehna teu bisaeun. Sireum gegeroan, tulung, tulung, ieu kuring rek tikereuleup, tulungan. Untungnya airnya agak tenang atau tidak deras tepat di tempat itu, tetapi tetap saja untuk berenang ke pinggir sungai dia tidak bisa. Semut berteriak minta tolong. Tolong, tolong, saya akan tenggelam, tolong. Kabeneran aya japati keur cindeuten dina dahan kai anu nyodor ka luhureun cai. Kadengeun aya sireum gegeroan menta tulung, barang ngareureut ka handap katenjoeun sireum keur kokosehan. Kebetulan ada burung merpati yang sedang bertengger di ranting pohon yang melintang di atas sungai. Burung merpati mendengar teriakan semut minta tolong, lalu melihat ke bawah. Terlihat semut yang hampir tenggelam. Japati karunyaeun, geleber hiber, bari ngegel daun salambar. Song diasongkeun daun teh ka hareupeun sireum. Burung merpati merasa iba, lalu terbang menghampiri semut sambil membawa selembar daun dan menjatuhkan di depan semut. Sireum tuluy muntang kana daun. Daun ku japati dibawa ka darat, sok digolerkeun kana taneuh. Sireum pohara nganuhunkeunana ka japati, anu geus ngalepaskeun manehanana dina bahaya. Semut merayap naik ke atas daun. Lalu daun tersebut dibawa oleh merpati dan diletakkan di tanah. Semut sangat berterima kasih kepada burung merpati yang sudah membantu melepaskan dirinya dari bahaya. Dina hiji mangsa, japati teh cindeteun deui dina dahan kai anu nyodor ka walungan tea. Sireum anu baheula ditulungan ku manehna oge kabenaran aya di handapeun tangkal. Harita ti kajauhan aya paninggaran nyamperkeun lempangna ke keteuyepan. Suatu hari kemudian, burung merpati sedang bertengger di atas ranting pohon yang melintang di atas air. Semut yang dahulu ditolong juga ada di bawah pohon. Dari kejauhan, semut melihat pemburu yang mendekati burung merpati dengan mengendap-endap. Teu talangkeu deui, buru-buru sireum nyamperkeun japati.
bari ngahareos ka manehna. "Hei Japati, buru-buru geurah hiber. Tuh aya paninggaran keur ngintip." Paninggaran geus ngawengkang bedilna. Teu lila Japati buru-buru ngageleber hiber. Semut dengan cepat segera menghampiri burung merpati, lalu membisikkan, "Hei burung merpati, cepat terbang. Ada pemburu yang sudah membawa senapan." Akhirnya burung merpati dengan cepat terbang menyelamatkan dirinya. Isukna Japati papanggih deui jeung sireum. "Ceuk Japati, nuhun pisan sakadang sireum, kuring geus ditulungan ku anjeun lepas tina balai." Jawab sireum, "Ari etah mah kapanan kawajiban sararea. Nulungan batur anu rek meunang cilaka eta wajib, komo ieu mah kuring ayeuna hirup keneh teh lantaran geus ditulungan ku sampean." Keesokan harinya burung merpati bertemu dengan semut. Kata burung merpati, "Terima kasih banyak semut, saya sudah ditolong oleh kamu terlepas dari ancaman pemburu." Semut menjawab, "Itu sudah kewajiban kita bersama, menolong teman yang sedang dalam bahaya. Apalagi aku sudah ditolong oleh kamu. Sekarang aku bisa hidup sampai saat ini karena pertolongan dari kamu juga." Tah kitu cenah lalakon sireum jeung Japati anu akur jeung silih tulungan. Nah, seperti itu cerita semut dan burung merpati yang rukun dan saling tolong-menolong. Teman-teman, boleh dicontoh ya sifat semut dan burung merpati. Mereka akur dan juga saling tolong-menolong. Alhamdulillah. Anak-anak, perhatikan tugasnya adalah salin pertanyaan di bawah ini, lalu jawab di buku tulis. Setelah selesai, upload foto. Eusian titik-titik di handap ieu. Isilah titik-titik di bawah ini. Hiji, nu ngalalakon dina carita ieu nyaeta titik-titik. 1. Yang menjadi pelaku dalam cerita ini yaitu titik-titik. 2. Nu ragrag kana cai nyaeta titik-titik. 2. Yang jatuh ke dalam air yaitu titik-titik. 3. Nu nulungan sireum nyaeta titik-titik. 3. Yang menolong semut yaitu titik-titik. 4. Nu ngawengkang bedil nyaeta titik-titik. 4. Yang membawa senapan yaitu titik-titik. 5. Silih tulungan teh nyaeta sikap nu titik-titik. 5. Saling menolong itu yaitu sikap yang titik-titik. Silakan anak-anak dikerjakan ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak. Pembelajaran hari ini cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.